Action. Aa, kalau Aa teh mau sama Neng, Aa teh harus banyak duit. Bukan matre ya, A. Cewek itu nggak ada yang matre. Cuman kan kebutuhan. Neng juga perlu skincare, jalan-jalan. Bukannya matre ya, A. Cewek itu nggak ada yang matre. Neng teh perlu medicure, pediasur. Kalau ada cowok yang bilang matre, berarti cowoknya kere, paham? Aduh, tapi bener eta heuy omongan awewe teh. Ayeuna mah ka awewe teh kudu loba duit. Tapi kumaha nya neangan duit nu loba euy supaya awewe daekeun ka urang. Da ayeuna mah neangan gawe teh hese. Erek gawe naon? Ek usaha teu boga modal. Kumaha nya carana euy? Piraku atuh urang maling deui mah. Kalau urang teh geus tobat tina permalingan mah. Ah, ngemis ya. Maknya ngemisnya. Taina urang tina paling karena ngemis mah tuh kalah turun drastis derajat urang ya. Kela naon cocok ki gawe jeung urang ya. Inget mah ya. Malak. Deh, malah kemana ya Pak Aina teh euy? Kemana we malak mah? Sudah be menang rezeki nu loba ieu malak euy. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dina poe ayeuna malakna sing menang duit genep. Amin. Simpangan ya, kiri apa ke kanan ya? Neng, kemana yuk? Kiri apa ke kanan? Neng. Ya, A, pan ieu teh persimpangannya. Sok wae milih jalan masing-masing. Sudah Neng ngajak putus. Ya, Oke lah. Pokoknya oke. Ngana deui awewe macam kamu. nyantos mulai teh ayeuna teh aya hubungan. Oke, siapa takut. Emang ngana di awewe gitu? Kalau tak awewe mah? Oke, dimulai ayeuna urang geus hubungan. Oke. Tok, kemana ini? Nyantos yang marek kuy. Mangga juga gewe. Bodo amat, terserah. Selamat berpisah. Oke, goodbye. Tanpamu bahkan sampai di detik ini ku tak pernah bisa merasa tak bahagia di sampingmu. Sungguh ini sebentuk cinta yang sejati, cinta yang kan ku peluk selamanya. Gayana, di jika nu nyawe bebarin yangan awewe diputuskan sakitu we genan ceurik lahbatan awewe bari saha nu da nyawan mas itu. Aduh,
Kamana ti matenya bararingung euy. Ih, taman sono kembang. Pas ene yo. Kalian poe Minggu pasti taman rame yo. Loba nu pacaran. Syukur-syukur aya nu mesum. Diduitkeun kurang sekalian. Duh, di kampung kerja apa ya? Malas luntang-lantung gini di kampung. Di kota malas lebih parah. Kerja gak digaji, kayak kerja bakti aja. Tidur aja sama tikus. Makan kadang dikasih, kadang enggak. Beginilah nasib. Jakarta tak seindah yang aku kira. Hah? Jakarta? Kowe naon ka Jakarta? Enakan mah di lembur, usaha mah. Emang di Jakarta enak pisan. Di Jakarta gede itu lolobanan mah bukan tempat mah. Peureum lagi na kardus. Di pinggiran jalan, pinggiran toko. Mendingan di lembur kowe naon di Jakarta ge. Teu puguh, dulur teu boga, baraya eueuh. Mendingan ge di lembur mah. Yin lomari. Kowe naon kalah hayang ke Jakarta. Urang ge mun bisa mah di lembur. Di Jakarta geus pinuh. Tapi di kampung kerja apa ya? Loba pagawean mah loh. Maraban hayam, ngingu hayam endog eta pagawean. Ek mantuan nyirlak, Mang Umin eta pagawean. Nu penting mah maneh niat. Neangan pausahaan teu kudu jauh-jauh ka kota rek gawe naon. Nu di kota ge enak urusum corona kieu. Oh, kemarin gue lihat ada yang dagang es sultan. Mending dagang es sultan ya. Sultan, maneh hayang hirup enak kawa sultan. Sultan nama di mana-mana ge loba duit, loba pagawean, eta ngaranna sultan, loba mobilna. Ari maneh sultan naonna? Maneh hayang hirup bebas kawa sultan. Sarua. Kan ya nu batur kayaknya jadi sultan enak, bebas, ulin. Nya tadi ge kudu loba duit hayang jadi sultan mah. Lamun maneh hayang hirup bebas kawa sultan, jadi sama burung bae. Burung era. Kok era ya jadi jama burung mah. Malah cau-cau batur, bebas. Erek sare pinggir jalan, bebas. Naon hal rupana dilakukan ku jalma burung mah bebas. Tah nu kieu ye, jalma burung. Namun kira-kira maneh hayang bebas, mendingan jadi jalma burung bae geus. Teu boga harapan mah. Rieuh urang mah. Nah lah, puyeng. Yang geus pikirkeun kan tadi mendingan usaha mah di lembur. Ayeuna mah hayang jadi sultan ka mana lah. Es sultan kan modalnya banyak. Kudu pakai mobil. Es teler juga ada banyak. Es leho. Leho, kita cilor, aci jeung telur, makanan lezat, makanan para sultan. Ninggas mana Jung dagang, oke bagi hasil. Kasih kumaha sistemnya? Ya sistemnya 50-50. Amun 50-50 sih kumaha? Nya lamun menang 100.000 ke urang 80, kumaneh 10.000. Oh. Tapi ngomong-ngomong eta cilorna halal teu? Basa anu ke cilorna danon daging babi. Soalnya orang ngadeng beja daging babi teh mengandung lemak babi. Halal atuh, malah geus menang sertifikat di MUI jeung Kominfo. Oh gitu. Heuh lah nya geus Jung, maneh dagang. Atuh heeh. Siap. Ada pada ulah korupsi. Mah urang mah jujur. Nah, tulus ayeuna mah jadi bos teh. Jadi jama sugih. Jadi sultan. Pan enak, duit jenuk, gawe cicing. Pengen taman poe Minggu kieu sepi na ampun nya. Oh jam hiji-hiji acan. Kamaran atuh jaman teh euy. Lamun kieu mah tuh palakeun ya urang ya. Nah deui nya. Itu aya jama euy. Tapi ini siga wau nya. Jijileun mah siga si Tanjil. Moal heuh si Tanjil.
pan di kota istanjil mah. Ah, coba sabarkeun we lah. Dipalakeun lumayan. Mendagang es leo aja. Pakai gerobak. Lah, pikir-pikir lagi lah. Si bos. Ini mana si dia? Geus balik? Enggeus. Kunaon kitu ning balik ke Jakarta? Ah, teu betah, Bos. Teu betah kunaon? Urang teu digaji. Ye, cek aing ge nya, mana ge hirup di kota mah sangsara, ulah daek gawe di kota mah ripuh. Lain enaknya kalah ripuh di ditu. Anggo si teri gaji, ya kerja bakti mungkul. Kerja bakti mah mending bedi lembur. Pak RT ge tiap minggu kerja bakti, sia gawe lila-lila di Jakarta, unggal poe kerja bakti rugi. Ye, mana ge gawe masih gak urang. Emang kerjanya, Bos, apa? Kan maling. Maling teh bareto, emang tobat urang. Oh, tobat. Emang kerja apa? Ini mah malak, urang teh. Kan sama-sama kriminal. Beda, ye. Ari maling mah kieu nya. Ari maling mah urang teh nyokot barang batur tanpa pengetahuan eta haram. Ari ieu mah malak mah urang mah teh kajamana langsung halal. Jika si yang kesah itunya. Curik nih. Yang kunaon cerik jika tadi urusku indung bapak sugan cerik yang jajan kunaon cerik Naon sia kulon urusan aing. kapan hayangnya ho mana teh cerik kunaon Teuing aing atuh. tapi awewena kerlumpang ka ditu Tolong sia, naon sia? kabogoh maneh aku kunaon itu lumpang ka ditu Nyaho can madang. pasti diputuskeunnya ku awewe Gabah sia, aing mah cerik sote bakat ku bunga. ya piraku aya bunga cerik aing mah Yo, aing mah cerik sote bakat ku bunga, teu boga beban. bungahna kunaon Tas putus aing. maneh berarti diputuskeun ku awewe nya Yo, eueuh dina kamusna lalaki diputusin ku awewe. RG tuh, aing geus diputuskeun tah tadi jama. ari maneh kunaon cerik di dieu jabah hujan deui Pan aing cerik sote bakat ku bunga. oh Tanpa beban. berarti nyaneh jomblo ayeuna Heeh, jomblo. berarti aya baturna atuh nya Yo, geus enak kieu bae. Maneh ek gawe naon coba di lemuraina? duh bingung bos kerja apa Kumanya bingung. Ulah bingung-bingung. Enak kieu bae. Maneh milu jeung urang daek teu gawe? daek bos boleh Daek. daek Jadi tukang palak. nya Ada tapi penampilan maneh siga kieu euy. Hewa jadi tukang palak teh cocoknya. berarti dirubah bos Enak kieu bae. Maneh dirubah penampilan balik ka imah. Nya. Pokoknya sing serem bae. Sing brangas gitu lain. Tah banget. Ulah kitu geuleuh nyaleun aing. oh siap Terus awak kudu ditato. Kan ka hade ulah tato ke manggula karet. Hewa da leutik di dieu. Nu tato sing gede tah. Sing halus sing keren pokoknya sing serem lah. siap Apa mom? Uang koin 1000 nu tengahna koneng. Aduh mom, Dedi harus nyari kemana? Kan itu uang langka, zaman dulu. Aduh. Ya udah. Nanti Dedi cariin. Ya, demi jabang bayi kita. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa kan? Harus ada. Ya. Ya, nanti Dedi cariin. Ya udah ya. Aduh. Udah neangan duit koin 1000 nutang anak koneng. Kamana nya? Aduh. Mana istang ieu teh nya? Dan nanti lila-lila teuing euy. Apakah
desainer di looknya, di make up. Lebih kali laki, jadi ngadang-dangan teh. Dah, kalau tunduh aing kieu mah Bos. Bos. Anjir. Siapa kehadangan gitu geuning tanjil. Buk dikuncrit. Aduh, sia mah jadi tukang palak dan anak gitu. Atuh lain kelas sieun ieu nih kitu mah. Kelas seserian da kelas Upin Ipin. Duh, kumaha sia teh kehadangan kitu ning Jil. Tapi serem kan, Bos? Jagal kota. Tapi heueuh euy. Tato nama halus ya teh euy. Jagal kota. Serem. Tuh tato nama serem. Ngan banget gitu aduh aing mah euy. Buk dikuncrit kelas Upin Ipin. Terus gimana ini, Bos? Geus kajen gitu kajen. Bagus. Halus tato nama. Sangar lah kajen gitu ge. Terus kita ngapain, Bos? Ya, enak mana masak. Kok masak? Ya malak lah. Geus dengeran kitu tatoan mah nya masak mah. Terus cara malaknya gimana, Bos? Ya kieu bae, pokona mah setiap aya warung, setiap aya lapak, setiap aya dagangan dipalak urang enak mah. Ngan ingat, lamun ek malak teh, urang teh diutamakan kesopanan. Kudu sopan santun. Jadi lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mana teh ulah kieu kan cungkengnya kotak kieu. Nyaho, Bos. Nah, bagus. Enggak saya mah milih jeung urang. Ayo, Bos. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda. Meski hidup tiada sempurna, raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda.
bermakna. Bang, balik. Mana duitna? Atuh nu kieu mah teu payu ieu, Jang. Da deui mang eta gedang nimu di kolong ranjang. Teu heuh kajen. Yah, Jang. Bang Hon. Nya. Kajen menang duit baheula. Kage budak mere. Ah, kajen lah, hitung-hitung jeung koleksi. Assalamualaikum. Salam. Enak lah. Ya saya Kang, keamanan lah. Keamanan naon? Iya, keamanan tempat. Oh, lah. Ya. Ya, oke, nuhun. Ayo. Saya ya kuatnya. Ya, kanan, ada mendoan. Kebetulan aku lagi kencot. Oh, itu 1.000, 2.000. Jang. Ayo naon deui atuh da. Iya. Mondoan yang kupat yang dibayar. Itu budak. Iya. Ayo naon deui euy? Eta tadi baturna nyandak kupat yang mondoan can bayar. Mana nyandak kupat yang mondoan? Lapar, Bos. Ada mana mah heuh nya. Ye, ari nyokotna naon? Ngomong bayar. Sia mah nyokotna naon cicing we. Sakemana ye, Mang? 4.000, Bang. 4.000? Heeh. Aduh, aing mah lin cek aing ge narikan 2.000 bayar 4.000 ka tekor aing mah. Duh, aing mah ya. Bukan anak buah teh aing mah. Ngarepotkeun bahayu. Potkeun bae atuh da. Yeuh, sia eta 4.000 nyokot naon bae. Kupat salaman doan, Bos. Lah, sama tuh jadi anak buah teh mamangan bae hirup teh euy. Dikali milih aja deh, Bos. Lapar aing ieu.